naon eh. Jurik sih jurik. Penasaran hari itu tinggal itu. Acik betul gini. Botek di ulah wante mana. Lah eta mah ieu tiap Nah, abis teh jadi ngiring dah. Bade ka ditu abis. ya naha tuh. Gila. Iya dah teteh. Oh, kapincut beranya. Si gana. Oh, siga nama maksud itu. Moanya. Sok atuh nuhunnya. Iya, da kitu eta mah ungah aya nu hajat teh hayang kauleman wae. Iya, aneh. Tuh ka hayang. Ya deui dia juga hayang aya sate nanaon. Eda enak bunda teh. Bating enak wah henteu. Sate domba, sate kambing, sate naon deui? Leuweung mun aya Bakal aya bunda. moreun. Sate sapi komo tuh di mending mahal ayeuna teh. Teh jadi. Moal aya. Aya keur naon? Di marana Kauleman, Salahnya. gagal. salah Lain salah. ngajak ku abah teh di bejaan ngame eta ngame bari jalan-jalan Abah mana teh Aing karunya ya? atunya sarwana. da abah mah tak tadi teu mung ini oge dah Bah kitu. salingkuhnya jeung Ita. salingkuh Nanaon Ita apa? mana Nanaon apa di dieu? iya dah iya teu bari Tah ieu mun kejanjian siga nama. Janjian. Kieu meureun ieu urang kauleman, itu balik deui janjian di dieu. nya kitu Hayu ah ke balik gua nang Salingkuh, oge. Abah. nya salingkuh si mak Kitu wae tos rek milih saha? milih emak Ya abi. ya ka dituna Hayu ah. Ke balik dieu. Hayu ek balik moal. atuh udah goan nam Reste. bareng nam Suka Disebut setan padahal mah ada pas ngenteng siga generawo petang. Kita rasaha ieu euy. Ah cepana geus lila teh gitaran. Buatan mana yuk? Wah, palas mah gitaran dinya. Wah, asuna pakadangna minta kiramana kaca anu nyerelek. Deui euy. Ah, telah liar lah. Hayal we. Tapi tak karasal euy. Ya kunaon ya. Aku coba ditinggal mati yang pasti. Nah, di wae lah sekolah turunnya mati. Petapangnya deui. Curik berang-berang aya di dia. Kan becikan nu gelo. Ya. Ya dipakai di senala dipakai lain di balik gitu. Api nanangan ma api, bunda api, neng api, abah api. Ada kamana tadi teh? Mereka uleman. Nah, terjadi. Itu kan uleman teh kan hari Jumat. Abi ngajak Sabtu. Nah, aduh, nah. Nah,
naon kalau adu-aduan. Ah, meni bisa gitu kan teh orang jualnya. Entah Eh, eta teh ieu teh abi teh mahal, pang mahal mah ieu teh harga oh abi butuh kerong. 35 ribuan. Butuh kerong atuh mama 30 mah. Sahi mah ieu ka mana? Arek kali ke Jawa tapi bukan duit. Eta ke Jawa. Atuh udah keluar ke Jawa. Abi teh milarian bunda abi. Kangen ka Jawa alah. Hah? Kangen ka Jawa. Kangen ka domba emang kamu guna domba? Oh, yang tilu. Orang milu yuk ke Jawa yuk. Rek naon? Di situ mah loba. Amun loba makan domba. Oh, loba. Keur abi Heeh. sabari. 17 meren. Yuk. Yuk. Kata si Abang mah. Ya. Ya ya kita lupa terang jual. Ulah. Kan baik ke ongkos. Ayo. Bari nyanyi aku bari nyanyi. Ah, siap. Benawan. Ah, ayo lah. Ya atuh. Kita naon? Ieu Kita bututan. Lumayan bisa dijual. teh duit. Ya, dan duit mah ya 4.000 tuh. Tadi kalau Abi teh hayang ameng, tadi teh ngebodoh ka bunda abi teh. Abi rek kaulungan pada uang menang kemarin mah pagenyep-genyep. Ah, orang ke Jawa yuk, ulaman mah loba di situ. Jawa. Heeh. Jawa Tengah. Yakin mena loba. Loba, aya satu mah. Butuh jalu. Tapi ke jalu. Enggak, Abang. Dia mah deui ka rumah suka teh tadi ditinggal. Bahaya tuh eta mah bodoh we budakna. Tuman nu kitu mah. Pakai jeung karunya. Di warah. Kumaha lamun Kok ada sinang ka mana we? Malah mau kabur. Lain eta nyari tanah kumaha mimitingna ka uleman. Iya, cenah aya uleman, cenah kitu. Poe Sabtu biasa we jam 2. Daya. Untung untung can tapi kana ieu ka imah anu hajat mapangjung ieu dulurna. Kumaha cacek dulurna? Bade ka mana? Ieu cenah bade ka umelan. Uleman. Ka uleman Ya, uleman. tah kitu. Nah, cenah iraha, cenah ayeuna datos. Aduh, Itu sabaraha we cenah? kaliwat berarti lu poe mah. Aduh Gusti, mata kayak mun uleman teh Yo beli patah atos heula. tara-tara hayang sate. Gusti, saramang hidah. Iraha, Abah sok ngasihan sate terakhir Iraha ka Abi. Basa kamari nang meuli meureunnan Kita mau sate naon? Hayang ti itu. Tinu hajat. Iya, tinu hajat. karunya teuy atuh ka mana ayeuna tetehna? Teuing antep we. Kumaha kabur. Aing mah sieun ka mana wae budak melang. Nah, tuh ring Abi curhat jeung saha da Abah jeung Bunda motoran. Baik ada goreng patut ieu. Lamun si teteh goreng patot Abi digoreng Indungna patut. kumaha? Goreng satu meni Turunan atuh. Nah, abah meni awet geuningan. Tapi tuh Dari- abi minta diserahkeun teh emung. Rek talak tilu mung hayang talak hiji. Sudah talak 11 mun aya mah. Ulah tos karolot mengi emosi Ulahnya Abi. nengnya karunya. Ya budak keur kuliah karunya rek usah dijujurkeun. Sok. Ya abah. Lamun teh urang-urang mah. Aku tuh ya Abi teh peryogi kalian berdua. Tuh nya. Bener kata. Kayak suka anak kaburu datang atuh si nyai ka dieu. Kemana nih si teteh? Bunda, Abah itu lihat. Mana? Baik. Bisa ka diantep. Hah? Bawa laki. Bunda, Abah. Ka dieu. Teuing atau wawu. Bunda, Udah gede bokong. ditinggalkan atuh Abi teh. Ada terus di mana? Nah, bisa yang nyeker gitu. Untung bapak nginjung jurig, jurig. Maksud teh saha tadi teh? Saha, teka beladi kadi tembok. Tapi irap dari mina. Oh, orang Jawa juga namanya. Oh, Leh, nah eta juga nu budak nu minta duit tadi. Abi oge minta tadi. Kan balik. Salaman so akrab. Sok duduk di dia. Tuh. Yang kieu sasalaman Da eta tuh aya rencang atuh. Lira-lira nama minta duit teh geura. Nah, di sakuan apel. Duduk. Mangga di dinya tuh di ditu. Gimana kita naon? Meja. Ieu mah meja. Paingan mobil Abi teu aya geuning ieu. Acan balik. Ah, Acan ngangan Iya. setengah milari. kado gitar tapi pada uwi pada. Teh duka gitar Di saha Ica. Bunda, Bunda? Teh nya cina cana. Anu saha? Abi.
kadito tuh. Pada diicap. Ya, angguran mapay kadito. Paling Lebih aman. buka duit. Ya tapi sama Nyanyi. kena. Tuh bisa. Pira aku orang Jawa tuh bisa ngegitar. Tapi Kenapa dibawa tuh? Geus tong ngerokeun gitar. Kumaha ieu tadi abi milari bunda tadi kalah ngangkeun atuh neng. Ai paling ngakeun da didingan nu salah. Tete atuhna Untung Iya, kan kan orang lebih orang paling bodoh. aja. Atuh dan neng tayang ameng teguhan. Emang makari bebeja we kakolot tuh. Da- Ya da ulina teh kitu ngaeu nu hajat diungahan. Aduh Gusti ngerakeun. Komaya panggung naik we ke pupugu. Kaul. Teu kieu maksud teh bah. Kan di ulemna teh kan buku yaya teh kan tanggal 11. Nya. Ah abi teh rek lengkap teh tanggal 13 we da pagenyek-genyek di nu hajatna. Meh ngomong. Tanggal 12 mah nya. Ada kantor babongkar meureunang. Rek tinggali nunggu-nunggu. Oh. Kue banget. Ye. Ai sabenerna Mas eka mana? Pate balik ke Jawa tapi tepoga duit. Dia pada diicap manawi. Lain beda dita kumaha tuh mimitina ujug-ujug aya di dieu. Par kadi teh cek babaturan. Anu cek bentelu badag pokona mah. Tapi eueuh ninggalkeun balik. Mata ge sok potong sok babarengan lamun teu boga ongkos atuh. Orek kawe abi teh tapi ditinggalkeun bae. Gawe Balik. naon? Ayo mah balik ke Bandungan budak. Balik ya. Awas ya. Ayo. Moal balik. Coba dibikon. Ayo. Bae balik. Kue seorang